Mana mun boga duit 1.000 triliun naik dipake naon? Nah, jikeun kolot ci aing mah. Heuh puguh eta mah, tapi kan loba 1.000 triliun teh. Kolot maneh babaturan SD, SMP, SMA, kolotna ku aing dahajikeun kabeh mah. Mahi lah. Adi maneh lobalin? Heeh. Ku aing kuliahkeun kabeh. Nuhun nya. Hek. Tapi eta duit 1.000 triliun lamun misalkan ditukerkeun kana 1.000-an kencring, sigana kakubur Cianjur ku duit 1.000. Oh, sigana. Motor rek meuli motor naon maneh? Piksan lah. Piraku duit 1.000 triliun meuli piksan anjing nu mahal atuh. X-Max lah X-Max. Mahal sih. Kabeuli jeung dealerna ge tapi aing mah meuli motor GP. Nah gagayaan motor GP sia sepeda ge teu bisa. Itu kan bae di supiran mah ku batur. Geus naik ojek atuh kitu mah. Tapi mobil mah minimal Lamborghini nganu ngapoe ganti teh aning. Tuh lau ngapoe teuing pajakna mahal goblok. Ipan duit teh loba meureun make sieun ditagih pajak. Kata mental miskin keur ngahayal ge masih kana sieun ditagih pajak. Pamajikan hayang saha? Dipina karamoy lah anjing ngeri selera nama bos Mia Khalifa aing mah dosen lokal atuh anjing orang luar mah hese mah kudu diajar di bahasana kali mayar guru ngeles Inggris atuh nah teuing duit loba lain masalah duit loba pan aya jelema bodoh mah atuh anger hese ngapalkeunana katanya lokal masalah atuh da euy sok saha da loba atuh awe gulis di Indonesia teh Dewi Persik lah anjing da Dewi Persik sia mah teu lieur aing diburu-buru gitu mah si JKT48 garek mah tadina rek urang dari bisi mana arek mah gae orang mah gampang lah neangan deui. Gaya tawe lah. Anjing bagaya jika nu kapaksa gitu. Rada jual mahal paneh loba duit mah tuh. Tinggal usaha ieu karena naon ngagolangkeun duitna. Make kudu usaha moal beak eta duit ti kamaot oge. Atuh pan beh tetangga teu curigaeun meureun PT usaha tara duit loba muja sugan gosip da ke diri tetangga di lembur teh. Atuh keun bae make kudu dipikiran mun nya ge anu ngomong gitu dibeli ku aing congeurna. Anya ngeri kieu gelo. Tapi mun maneh diomongkeun ku tetangga teh berarti artina maneh keur FYP itu di lembur. Udah mau nian ngomong atuh udah segani mana loba duit mah pan mun di lembur aya acara naon ge minta sumbanganna ka maneh meureun ketang pugu aing mah ngahaja ieu loba duit mah hayang usaha tapi isuk-isuk geus udang ek naon ek nempokeun batur marangkat gawe we ngahaja ka mana ada mah nuhun cenah sok sing semangat deuh eta resep oge nyamun kitu nya heuh atuh resep lah jelema balangsak mah hiburanna ngahayal mana apal tuh naon introna kieu mah gibah euy tapi seru ieu mohon maaf perumpamaan gibah ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri hoream dog ceplok mama yang penting raoseun geus bae lah aya naon emang cenah si Ijang senteuan jeung pamajikanna cuk sae teh cuk saha maneh cuk sahanya urang teh sia mah gosip teh teu akurat nah jadi pangsemangatna ieu teh pancan lila kawinna teh urang cek dulurna pan tetangga urang mitohana tetangga urang maneh tetangga jeung sahana teu kudu kami tetangga atuh anjing tah mitohana teh dulur keneh jeung uwa urang berarti jeung maneh ge dulur keneh atuh dulur jauh tapi soalna uwa urang eta ge lain anak kandungna geus teu kudu dicaritakeun silsilahna geus sana kunaon cenah mah urang ge cek baturnya pamajikan teh mun diajakan ijut embungeun wae doraka atuh kitu mah embungeun wae teh kunaon pan si Ijangna teu kaopan cenah teu kaop antel hayang aturan angkot pan hayang si eta mah kan tempat umumnya angkot mah mana kadengen deui ku supir angkotna kacau jadi napas nyetir teh teu fokus meureun angkot aing anu bersetubuh tapi wajar dong nolak oge di tempat umum mah tah di imah lagi embungeun cenah jadi tara betah di imah sarik jaal teh jajan we cenah manehna teh udah kumaha deui meureun nya apek teh kanyahoan pamajikanna ku mitohana ge keur jajan goblok sugan tapi kan duda mitohana mah dibejakeun we tah ka pamajikanna bener aing geus kawin mah masalah leutik bisa jadi badagnya teu pirang masalah jajan atuh nih kanggesan rumah tangga jajan teh maksudna ngajablay goblok ngajablay maruk sia naon mah nya ngabaso atuh kacau aing jadi curiga euy ka alo aing kunaon urang ka mereka emang lanceuk cenah budak nanti ayeuna teu betah di imah keluar wae ngapang hiji urang teh kitu minta duit atuh hayang jajan aing teh nyaho jajan teh ngajablay euy alo maneh segede kumaha emang kelas genep urang jajan nyaan atuh eta mah nya budak SD ngajablay mana apa si Silpi teh nu mana teh eta nu gawe di Alfa ning udah loba nu gawe di Alfa teh goblok lain saurang eta nu sok make beat beureum nu ngekos di gang masjid leun eta mana apal ning pan nu mangkat gawe sakelat dieu anu mana sih ya IG-na ya ning bule ieu mah euy teu dapat pita versi ekonomis eta mah apal IG-na ning kapan sok ngaliwat na beranda tempoan ku urang teh aik diincer ieu mah euy jigana diincer ku aing motorna gue karek apa aing mah aya mahakarya Tuhan kieu di kampung kita anjing bahasana ngeri gitu kan harima deuleu ku sia jiga hileud haji sok kitu ka batur teh hileud haji atuh naon atuh belut listrik ki goblok ciptaan Allah eta kitu-kitu ge sia mah nyapan belut listrik ge ciptaan Allah meureun teuing aya awe geulis panana sok ruksak aing mah heran nyata kumaha pamajikan maneh nih maksudna beungeut geulis aya teh bogoh ka tapir tolol aing mah beungeut jiga tapir ge payu daripada sia payu henteu beungeut mah anggar we sia dijelaskeun
Lain seri sia banget sia teh jiga paralon rucika. Naon sia jadi ka aing. Balas atuh bangetna jiga naon? Banget sia ada jiga gayung lope. Bagong. Atuh ieu hareumna si Silpi boga jampe naon nya ira situ mungkin cai mah. Bonghar meureun. Teu anjing aing mah apal lalaki lagi motor lagi Suprapit atuh. Ai gawena naon? Eta tukang nyewa-nyewakeun mobil. Paingan atuh mobil remote. Goblok udah cep deh. Heeh. Ai emang rezeki nawe meureun alus pan banget mah teu. Cenama keur mimiti panggina kieu Silpi teh keur lempang terus nempo tah hareumna teh sisi jalan keur ngancak-ngancak koda runtah. Gue cek Silpi teh kieu meureunana ai ieu sato naon cenah lucu. Dibere meureun wiskas tah apek teh nuturkeun ka kosan. Gobloknya. Oh jadi meureun si Silpi mah nganggapna inguan teh. Heeh meureun inguan. Oh kaharti atuh ai kitu mah.